Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, 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 sampurasun mitra kaum dangu. Enggal sahurnya disarengan deui ku aki dina acara dongeng Sunda anu dipedar di Kandaga tenepi di Mandala Mancomania. Tepang dangu deui nya pamirsa kumaha daramang. Alhamdulillah upami daramang mah masih saum, masih sahur. Alhamdulillah insyaallah sadayana para mancomania mah sadayana ge saroleh-sarolehahnya oge karyat dina saumna. Mangga anu teu acan sahur geura sahur heula, anu masih popolah atuh mangga direngsekeun popolahna disarengan ku akinya. Mugi-mugi sadayana tetep dipaparinan kasehatan boh lahirna boh batinna oge ditebihkeun tina balaina, diparekeun tina rizkina nya oge jembarkeun tina manah sareng iman. Amin ya robbal alamin. Mugi sadayana oge dipaparinan kakiatannya nggoni ngalaksanakeun ibadah saum dina taun 1444 Hijriah ieu. Kangge pemirsa sadayana urang ngeureuyeuh deui nya neraskeun hanca anu katuna dina jejer lakon nyaeta Jawara Gunung Salak. Ayeuna teh lebet kana episode anu kalima. Mugi-mugi wae ieu dongeng tiasa janten panglipur kalbu, pangobrah kana manah, pangrepeh kana hate. Anu dacan subscribe mangga di subscribe heula, di toel tombol loncengna supados aya notifikasi atau bebeja kana HP-na upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun tos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sasarangan urang di udara ieu tiasa janten pangreah-reah dina anggoning ngamulai seni dongeng Sunda supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Mangga urang pedar di dongengna nyarengan para mitra mancomania anu nuju sahur. Para samakna sor aya bacem tempena pamirsa ya. Tacan dongkap saun namanya. Mangga kaparayun sadayana prung Ampun, sing karunya ka kami tiluan. Cek salah saurang wanoja anu harita keur digunyeng ku salah saurang lalaki anu beungeutna teh barangasan. Bret kabayana muka soeh di palebah dadana. Si wanoja gancang nungkup dadana kedua leungeun beri lumpat dituturkeun dua wanoja sejena anu kaayana henteu beda jauh. Papakeanna ge sarar wae ti ditu ti dieu bakat dijamretan bae ku lalaki-lalaki anu ngahaja ngulinkeun eta tilu urang wanoja. Di tengah leuweung anu hararaeun, tilu wanoja garelis diulinkeun ku 17 urang lalaki. Awak satilu wanoja ditaranjangan ku sorot panon 17 urang lalaki anu sakabehna ge mencrong ka tilu wanoja kawas ucing garong nempo lauk. Ampun, bebaskeun kami tiluan. Kami janji moal bebeja ka sasaha, moal laporan ka sasaha. Cek si wanoja bari lumengis sayang dikarunyaan. Dang bae, yai da moal dikukumaha tuh ku kami oge. Ohurek diajaki berkasa warga. Cek salah seorang lalaki anu godegna kandal sarta kumisna baplang sangadulang. Sakabeh lalaki anu pangawakanana jarangkung badag sarta merake baju hideung teh kabehanana ge begal. Anu ngawasa eta leuweung sarta wewengkon di sabudeureunana. Katelahna teh gerombolan maung hiber dikatuaan kedua orang adi lanceuk nyaeta Bah Gawok jeung Suntara.
Nyai gelis ulasieun. Moal na naon marangke mah dedeyeun gerah. Cek Bah Gawok leungeun kencan nyeklan perah bedog sedengkeun leungeun katuhuna muril-muril kumis anu baplang sangadulang. 3 urang wanoja teh lumpat ka belah kenca tapi dihadang ku 5 urang begal anak buahna Bah Gawok. 3 urang wanoja beriting cerit lumpat ka belah katuhu. Tapi kawas tadi dihadang deui ku 5 urang anak buahna Bah Gawok anu sejena. 3 urang wanoja teh kawas beurit anu diulinkeun ku ucing. Dipake kaulinan samemeh narima nasib jadi mangsa kabiadaban para begal gerombolan maung hiber. Dina kayan kitu ngadadak kadenge sora anu nyarita sorana handeruan mawa aweuhan. Lepaskeun eta di luan oja. Aranjeun sia kabeh geus ngotoran tempat kaula. 17 urang begal teh ngaranjug ngakebeg reuas. Bari ting raringeuh maranehna culang cileung neangan sumber datangna sora. Kang, dadamit leuweung sigana mah Kang. Cek Suntara ka Bah Gawok. Lain dara, jelema paling gelah anu rek ngaganggu ka urang. Walon Bah Gawok panon anu boloto tenitenan kayan sakuriling bungking eta patempatan. Syanyeun tempokeun sia wujud anjeun. Cek Bah Gawok nyorowok tarik. Kaula nu ngagagaya tempat di 1000 tahun ka tukang. Anjeun bangsa manusia. Wani-wani sia rek ngotoran tempat kaula dihakan sia ku kaula mah. Kadenge deui sora anu hanaruan teh ngajawab. Wah, dadamit ieu mah Kang, hayu urang tinggalkeun ieu tempat dah. Cek Suntara kalanceukna. Tara, ulah borangan euy jadi jalma mah. Pada sarana Kang mah saca ningali jirimna secara langsung. Dadamit leuweung sia keluar sia tunjukkeun wujud anjeun. Bau manusia, lamun kaula geus ngajiriman jenduan bakal jadi si beteung kaula. Ngadadak aya sinar matak serab anu nempo. Hiji jirim ngalayang bari 2 sukuna rekep sila. Awakna kawas jalma biasa ngan bae beungeut pinuh ku bulu bodas. Godeg janggot kumis satarangna loba bulu bodasan. Nu matak pikasieun aya sapasang sihung badag anu panjang kaluar tina salabibirna. Ningali kitu 15 urang anak buahna Bah Gawok langsung birat lalumpatan. Teu nolih deui ka jadugna anu masih nagen di dinya. Kang, ayo urang leuhin di tengah. Ulah dilayanan dadamit mah Kang. Tinggal itu urang kadiduaan. Cek Suntara bari ngenyang leungeun lanceukna. Bulu punduk nama ditadagi geus kanal ngawid-wid bakat ku sieun. Bah Gawok nu kawentar wanian nyidik-nyidik ka eta wujud. Kasempetan Bandung tung. Geura nyingkah hadaw di leg-legu kaula manusia. Hayu Kang, loba keneh hawewe. Loba keneh hawewe mah. Keun we lain rejeki urang nu tilu ieu mah. Suntara anu geus teu kawawanahan rasa sieuna brengbeng lumpat miheulaan ninggalkeun Bah Gawok nu jadi lanceukna. Si Tara itu kalaka lumpat deh. Tapi udah pamualan manusia banyak. Manya manusia bisa sila bari ngalayang di luhur salila deh. Palia saing. Bit. Bah Gawok muterkeun badana. Anu badag bari budayut teh brengbeng bae manehna ge lumpat nuturkeun adina anu geus ngabretek ti heula. Di dinya karitiluan nyeta 3 urang wanoja anu ngayak-yak paungku-ungku bakat ku sieun.
Geus, anjeun tiluan geus aman. Kadenge aya sora anu nyarita tapi sorana teu kawas tadi. Tilu urang wanoja lembur teh cengkat bari malik ka arah datangna sora. Hatur nuhun eyang dedemit, parantos nulungan kami. Salah seorang wanoja ngawani-wani maneh nyarita. Demit, emangna beungeut kuring teh pikasieun pisan gitu. Cek eta jalma bari turun ka handap celek, dua sukuna nincak. Cara manusia nincak kana taneuh. Eta sih, cek si wanoja bari nunjuk kana beungeutna eta jalma. Oh iya mah kapuk randu. Eta jalma teh gancang meresihan bulu barodas dina beungeutna ka asup kumis jeung janggotna. Tah, lamun sihung badag ieu mah yeuh raos neng tiasa dimam da tos kenging nyeupan ieu mah cek eta jalma. Bari nyabut dua sihungna saterusna mah digegel digayem ku manehna sorangan. Si horeng eta sihung teh dijieuna tina sepan sampe. Si horeng mah eta makhluk teh lain jurig atau dedemit tapi geuningan saurang jajaka kasep anu buukna jabrig satak-tak. Manehna nempelan beungeutna ku kapuk randu sarta nyelapkeun dua potong sepan cau sepan sampe minangka sihungna. Geuningan kasep. Teu sadar si wanoja anu bieu nyarita teh muji ka si jajaka. Ieu anggo keun wae nya sarung butut oge, cek si jajaka bari ngasongkeun 3 lambar sarung ka si wanoja. Pikeun nutupan oratna anu katempo ka mamana. Gancang satiluna ge nampanan sarung tuluy dipake. Akang teh sana siluman atanapi jurig leuweung? Tanya si wanoja deui. Ayeuna mah satiluna ge wani ngadeuketan ka si jajaka. Sanes akang mah jalmi biasa neng cara nyai tiluan. Dupi eta tenggening tiasa cahayaan sareng tiasa ngalayang. Cahaya? Oh, cahaya mah sulap eta mah. Upami ngalayang mah ngangge ieu, cek si jajaka bari nemongkeun tali leutik anu dijieun tina kulit sato. Si jajaka teh tayalian Wiratama pamirsa, murid Aki Musadik anu kakarak turun gunung. Akang teh saha namina? Nami akang mah Awon neng. Saha tukang? Sebatu ya tuh si Ungguk. Nah namina Ungguk kang. Ya sabab upami lempang akang masuk ngungkug gue dah akang mah apaan tukang icalan. Icalan naon kitu? Icalan bajigur nyi. Mana geuning teu aya? Aya disumputkeun tuh di pangker tukangeun tangkal caringin kayak urang cana katunya ka dieu nya. Wira anu ngaku si Ungkug ngaleos ka satukangeun tangkal caringin badag. Teu lila datang deui sirahna geus make duduk kuy samak anu dijieun tina pandan. Dina tak-tak katuhuna nyampai rancatan anu dipake nanggung tanggungan bajigur. Nya geuning. Sok tanggungan bajigur teh diacageun. Saterusna Wira nyokot 3 gelas tina awi. Tuluy 3 gelas teh dieusian ku bajigur, seungitna bajigur mani nyambuang. Gelas diasongkeun ka 3 urang wanoja. Kang, kami mah teu nyandak artos. Wios ieu mah masihan nyai. 3 urang wanoja teh ting suruput nginum bajigur anu dibere ku Wira. Dadak sakala awakna anu leuleus lungse capek sarta rincuk balas diudag-udag ku para begal teh jadi seger buger jag-jag waringkas deui.
Bajigur Wira lain bajigur samanea sabab geus diracik ku ubar ramuan susiah menang ti guruna anu biasa sarta bisa nyagerkeun rupa-rupa kasakit. Akang meniraos pisan bajigurna matak seger kana badan. Akang mah nya kasep, nya bager, nya pinter ngadamal bajigurna. Tah ieu bilih lapar mah aya seupan cau, seupan hui, seupan sampe, seupan tales, aya kulub suuk, aya oge katimu sarabuan sareng caneprot. Cek Wira nawaran ka tilu urang wanoja anu katampona lapar. Atuh engke nanyaepkeun icalan Kang. Teu sawios-wios. Engke aya wae gentosna atuh da nyai sok rezeki malah ulah demutan sok kainya. Dia sian heula ayeuna mah nu penting mah patuanganana. Ditawaran kitu ku Wira tilu urang wanoja geulis teh teu asa-asa atuh langsung bae gugap kana dagangan Wira. Ih, maniraos geuning Kang. Nyobian rarabuan nanya. Mangga nyai mangga sok ulah asa-asa. Wira ukur seuri nyaksian katilu wanoja cacamuilan ngahanca daganganana. Geus bisa nulungan katilu urang wanoja ge pikeun Wira mah geus bunga hate. Komo bari barang jieun manehna katarimakeun ngeunah cenah ku wanoja anu ditulunganana. Hatur nuhun Kang. Abdi teu acan napangkeun naminya. Nami abdi teh Usnia, cek salah seorang wanoja. Abdi maneneng. Abdi pun Romlah. Ari lembur nyai tiluan teh di mana? Tanya Wira. Palih wetan namina lembur Cikoneng Kang. Kumaha tadina bet jadi aya di dieu? Kami teh nuju nyeuseut di sisi walungan eta jol daratang. Gurumulan begal maung hiber. Kami tiluan teh diiwat teh candak ka dieu. Untung nanya Akang dongkap upami teu mah aya Akang nulungan kumaha boa nasib kami tiluan. Ceuk Usnia. Akang teh masih bujangan? Tanya Neneng bari maledog ku imut ka Wira. Mohon Akang mah masih bujangan, Neng. Terus gaduh ka bogoh teu acan? Cek Neneng deui nyosok jero. Neneng mah memang rada wanteran. Teu acan Akang mah teu laku. Tukang bajigur mah mana atuh da teu aya encisan. Neneng diukna ngadadak nyised ngadeuketan ka Wiratama. Akang, Neneng mah da kersa janten kabogohna tukang bajigur. Wiratama anu masih polos olohok ngadenge kitu teh. Neneng, sok main tikung bae. Arek oge kami heula atuh ieu. Usniah katampona ambek jeung timburu ngadenge Neneng nyarita kitu teh. Nya Neng, pan Neneng mah paling ngora ke atuh anu leuwih kolot heula ieu. Cek Romlah wanoja geulis anu bukna dibuntut kuda. Milu nyarita. Atuh naon urusanna jeung umur kumaha si Akang we atuh? Akang kasep resep ka saha? Cek Neneng deui. Sigana bae katilu urang wanoja teh kasengsrem ku rupa Wira anu memang kasep sarta gagah bari jeung bager. Tukang tutulung ka batur. Wira nyengir bari muka duduk kuina leungeun kencana ngageroan sirahna anu sabenerna mah teu ateu. Itu si Akang mah kalah cungar cengir gitu. Kang Neneng mah ya parigel pinter nutu, pinter nyangu, pinter nyoh halu, pokona mah moal hanjakal. Ulu eta si Neneng kalah beuki ngabret. Atos Akang mah resep ka sadayana oge nya gareulis nya palinter. Akang mah ieu geuning hawak manipalai satiluna. Ih sanes kadinya maksudna teh nyai. Akang mah teu acan gaduh maksad bade rimbitan. Ke gampil ngeunaan eta mah ayeuna mah hayu urang mulang heula ka lembur bisi kaburitan. Jajab kami nya Kang, keung Kang. Nya hayu ku Akang dijajab.
Tilu urang wanoja garelis bari marontok teh cangkat tina diukna bari paromana marah mae satiluna ge lempang dihareup sedangkeun Wira ngiringkeun di satukangeunana bari nanggung tanggungan bajigurna. Saja jalan bari lempang opatana galecok ngobrol bari ngobrol mah teu karasa opatana geus tepi ka sisi leuweung. Kakarak ke kaluar ti leuweung na atuh kadenge sora nu nyarita. Jauh dina sangkaan tuhnya pasti nu datang teh jalma eta geuning kaluar diringkeun tukang bajigur. Tukang bajigur kasebelahan sia rasakeun sia wawelas ti kami. Tilu wanoja langsung nyalingker ka satukangeun Wira ngecakeun tanggunganna tuluy nangtung ngajega. Nu nyarita teh Bah Gawok si horeng sanggeus lalumpatan teh Bah Gawok anu masih penasaran nungguan di sisi leuweung jeung sakabeh anak buahna. Maksudna mapikeun mastikeun saha sabenerna anu geus nulungan ka tilu wanoja teh. Lamun tilu wanoja kaluar ti leuweung bari taya anu nganteur, bisa dipastikeun anu tadi teh bener-bener dedemit anu ngageugeuh leuweung. Tapi lamun keluar diantar ku jalma sejen geus pasti lamun anu tadi ngaku nu ngageugeuh leuweung teh ukur jalma nu nyengsieunnan. Barudak cangkala kada jalma. Dua urang anak buah Bah Gawok ngagejeng maju bari langsung saduana ge narajang ka arah Wira. Dua perep datang dihareup nu hiji rek ngageduk kana dada sedangkan anu hiji deui rek ngagedor kana careham. Wira gancang ngawangun gerakan ngasurkeun suluh nagenkeun dangdang. Awakna ngadadak dongko dibarengan ku ngablesurna perep katuhu ti arahanna anu ngarah kana iga burung nu jadi lawan. Hiu geduk, aduh solontot bru si begal namru. Angeunna karasa seueul napasna jadi nyelek. Saterusna Wira ngangkat dua leungeunna kawasan ukur ngangkat dangdang. Tuluy dua leungeun Wira ngadius ka handap ngetig kana tak-tak kencak atuh begal anu bieu ngarah carehamna. Hiu duduk rempeyak awak si begal ngarempeyak. Hiu jebrot aduh blak si begal nangkarak bengkang dadana dihancap pisan ku tajongan toker lebuna Wiratama. Bah Gawok olohok bengong ningali dua anak buahna rubuh ku sageprakan. Warudak ulah diberi ampun poderan ya jalma. Tilu urang anak buahna Bah Gawok cilung-jeleng bari langsung ngalugas bedaugna sewang-sewangan. Dina kayan kitu jorelat kalayang clek. Aya saurang awewe tengah tu di samping jangkung make kabaya beureum datang ka palebah dinya. Lengan kencana ngelek boboko sedangkan lengan katuhuna nyakelan nyiru anu disuhun ku sirahna. Hep ieu salaur heula ulah garelut heula geus tere imsak geura salaur heula tah mumpung ibi mawa ieu tah geura tah aya seupan naon ieu teh jamur tah ieu aya goreng cek geura ieu sok tah mau sanguliwet ongkoh geura salaur heula ge dilajeng deui gelutna bisi kaburu imsak. Pohara pemirsa kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Cag urang teureun heula dihandelum sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun lelampahan Wiratama dina lakon Jawara Gunung Salak. Bagian anu kalima ieu urang cekapkeun heula dugi ka dieu mangga anu tacan saur-saur heula anu siap-siap kangge armam saurnya mangga akina ge bade saur heula deui. Ngiring raos ka sadayana sateu acan aki saur aki bade maosan heula pairan anu tos lebet di bagian anu kamari nu kaopat. Aya saha wae aya Kang Agus Suwadiningrat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kina pangkeun Agus Batu Jajar sehat sadayana salam kanggo sadayana. Hatur nuhun mangga Kang Agus. Saur heula Kang Ahmad Hidayat. Waalaikumsalam hadir mang Permata Bandung sumuhun.
Manah oge ti Sumedang. Waalaikumsalam alhamdulillah mancoki di Wiratama anu pisaki sumun. Assalamualaikum ki wilujeng sonten jeung sasi saung kumaha aki damang badaria kemuning mancotras. Waalaikumsalam alhamdulillah damang Kang. Mangga sahur heula nu teh can sahur. Aya Teh Rina ti Oman mancor Oman hadir eta Bisarwiti dugi ka Kuncrut Gunung Icalan kolak nanya. Jarambah pokona. Kang Rasim Haji matur nuhun jempolna Teh Stradele toge satya ngadangu gentra satur nuhun mangga. Nyiap-nyiapkeun kangge sahur mangga. Teh Nuraini Silvina Dewi alhamdulillah hadir ki hanupi sumun. Kang Sukarna hadir ki hatur nuhun sami-sami. Kang Prabu Arjuna oge mantap sahurna. Teh Linda Imut siap manco Wiratama ki sumuhun. Teh Intan Ramadhani manco entaskeun hancana sahurna. Ti palihan Garut oge ti palihan Ciamis saya Teteh Tami Meliha. Kang Setia Budi anu manco di palihan Tasiknya bari sahur saurna. Teh Yulina Belia manco akiku sumuhun mangga Teteh Dokter sahur heula. Teh Anita Parel calik antosan kangge sahur panginten ti Bisarwitinya. Kang Jaya Sumena Jakarta Timur mancotras. Waalaikumsalam rampes amin nuhun pidoana ti aki waluya dongeng Sunawaluya ki Sunawaluya hatur nuhun Kang sami-sami. Kang Asep Syerman di Bekasi hadir manco tina padaran carios Jawara Gunung Salak di channel manco maneh hatur nuhun ki sami-sami. Mugi aki aya dina kawilujengan sauna sinareng kawulian amin ya rabbal alamin. Aya Teh Eni Suhaini nya ti Batam teh hadir manco nyarengan saurna nya. Mama Handri Maulana Karawang alhamdulillah hadir nyakseni ki sumuhun mangga mah pami nuju siap-siap bade sahur. Teh Sari Rosyati teh assalamualaikum ki ti Dago mancotras neme ayeuna komen deui salam baktos kasadayana saurna wilujeng sahur. Wilujeng sahur sumuhun teh mangga siap-siap kangge sahur. Kang Agus Sumantri meneko mancoki sumuhun. Hatur nuhun kasadayana tos parantos wancina sahurnya ieu teh tos tabuh opat langkung 11 di wewengkon aki palihan kidul Banten nya. Sakitu heula pangintenan tiasa kapihatur hakina bade sahur heula nyarengan sadayana wilujeng sahur wilujeng saum enjingnya kanggo ngalaksanakeun ibadah saum di dinten anu kagenep pangintennya. Hatur nuhun. Sakitu heula nu kapihatur aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hanca.